Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana nu salanjutna nyaeta halaman 34 bagian wasunanuhu hamsatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatan adus hamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. At-tasmiyatu ari anu kahijina nyaeta maca bismillah. Wa ghusl yadaini jeung kaduana ngumbah dua panangan qabla idkhalihima dina samemeh ngasupkeun yadaen al-ina'a kana wadah. Wal wudu'u jeung katiluna wudu qablahu dina samemeh adus. Lil gusli eta tetep kana adus sunanun ari pirang-pirang pasunatan kama fil wudu'i seperti perkara fil wudu'i tetep dina wudu. Wa minha jeung paminha maka eta sapalihna tina sunanun at-tasmiyatu ari maca bismillah. Wa ghusl kaffaihi jeung ngumbah dua dampal panangan qabla idkhalihima dina samemeh ngasupkeunana kaffai al-ina'a kana wadah. Wa qad dzakarna jeung parantos jeung nyata tos nuturkeun kaula sadayana zalika kana sunanan wadihan kalawan pertela fil wudu'i dina wudu. Wal guslu jeung ari adus misluhu eta saperti wudu. Qala parantos ngadawuh Imam Nawawi bir Raudhati dina kitab Raudhah. Walam sareng kudu apal anjeun anna mu'dzamas sunani saestuna gegedena pirang-pirang pasunatan yakni neja musannif fil wudu'i dina wudu yaji eta datang itu mu'dzam yaji'u eta datang itu mu'dzam mislaha kana misalna sunan fil gusli dina adus wa fi wajhin jeung eta tetep dina hiji wajah anna tasmiyata ari saestuna maca basmalah la tustahabu eta teu disunatkeun basmalah fil gusli dina adus. Wa ammal wudu'u jeung anapun ari wudu fahal huwa sunnatun maka naha ari wudu eta sunnah awajibun atawa wajib fihi eta tetep dina jawabna hilafun ari ihtilaf perbedaan perebutan mabniyun anu diadegkeun ala anna khurujal mani kana saestuna kaluarna mani nakidun eta ngabatalkeun amla atawa henteu nakid. In kulna lamun ngajawab kaula yan kudu ngabatalkeun itu huruj al wudu kana wudu falaisa maka lain itu wudu min sunanil gusli eta tina pirang-pirang pasunatan adus. Wa ala hadza jeung naon teh wa ala hadza jeung ngajalankeun kana itu wudu payandariju maka kaasup wudu fil gusli dina adus alal madhabi netepan madhab wala budda jeung teu meunang henteu berarti wala budda jeung misti min afrodihi tina misahkeunana wudu bin niyati kana niat. Qala parantos ngadawuh Sa'arafi Imam Rafi'i idla qaila karena teu aya anu ngadawuh ila annahu kana saestuna itu guslu yati eta datang itu guslu biwuduin kalawan wudu mufradin anu ngawungkul wa biwuduin jeung kalawan wudu ahara anu sejen liriayati karena pikeun ngaraksa kamalil gusli seperti
lain seperti itu. Kamalil gusli sampurna adus. Sampurna adus. Wa in kulna jeung lamun ngajawab kaula innal mania saestuna cai mani layan kudu eta teu ngabatalkeun itu mani al wudu akana wudu. Wa huwa jeung ari itu layan kudu mah eta perkara rojaha anu parantos ngarojehkeun hukana itu mah saha Imam Rafi'i wan Nawawi jeung Imam Nawawi. Wal wudu'i maka ari wudu min sunanil gusli eta tina pirang-pirang sunah adus. Wala yuhtaju jeung dipake hujjah wala yuhtaju jeung teu dibutuhkeun ila ifrodihi kana misahkeunana wudu biniatin kana niat. Wa tasulu jeung hasil naon sunanuhu pirang-pirang sunatna adus sawaun sarua bae. Kodama ngaheulakeun jalma hukana itu wudu alal gusli mandeurikeun adusna. Au akhara atawa mandeurikeun jalma hukana itu wudu. Au kodama atawa ngaheulakeun jalma ba'dahu kana sawarehna wudu. Wa akhara jeung mandeurikeun jalma al ba'da kana sawarehna. Wa ayyataha jeung kana anu mana afdalu lain kitu. Wa ayyataha jeung kana anu mana tina kabeh afdalu ari anu leuwih utama bihi eta tetep dina jawabna kaulani ari dua kaul. Arojihu ari kaul anu rojeh anna taqdimal wudu'i eta saestuna ngaheulakeun kana wudu bikamalihi kalawan nyampurnakeun wudu afdalu eta leuwih utama. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha karena dawuhan Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izagta salah di mana-mana adus Rasul minal jinabati tina junub tawaddoa maka wudu heula Rasul ngaheulakeun wudu Rasul. Wudu'ahu kalawan wuduna lis-sholati karena bade salat. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Syaikhaini Imam Syaikhaini. Wal qaulul akharu jeung ari kaul anu sejen yustahabu eta disunatkeun naon ayyu akhara yen mandeurikeun naon goslu adus ngumbah kodamaihi dijikeun naon goslu kodamaihi ngumbah dua dampal sukuna jalma ila ba'dal pirogi nepi ka sabada beresna minal gusli tina adus. Li hadis Maimunah karena aya hadis ti Siti Maimunah radhiyallahu anha ti Siti Maimunah anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos Rasul yu akhiru eta mandeurikeun Rasul gosla kodamaihi kana ngumbah dua dampal sampeanana Rasul. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Al Bukhari Imam Bukhari sorihan berina mertela. Wa qala sareng parantos ngadawuh sahal Qadi Husainu Imam Qadi Husain yutahayyaru menang milih jalma li sihhati karena sahna ar-riwayataini tina eta dua riwayat. Faidatun ari eta hiji faidah. Faidatun ari ieu eta hiji faidah idza farra'na di mana-mana nyabang kaula ala sahihi kana anu sahih ingda Rafi'i mungguh Imam Rafi'i wan Nawawi jeung Imam Nawawi fi annal maniya dina saestuna cai mani layan kudu eta teu ngabatalkeun mani al wudu akana wudu. Patasawwaru maka mangrupa naon tajarrodu wungkulna dijikeun naon tajarrodul jinabati wungkulna junub bedana anil hadasi tina hadas al asgori anu leutik pisuwarin dina pirang-pirang rupa minha tina
Minha tina sawarena itu suarin idalako di mana-mana nilapkeun jalma ala zakarihi kana zakarna jalma hirqotan kulamak wa aulaja wa aulaja jeung ngasupkeun jalma wa minha jeung tina sawarena suarin idza nazala di mana-mana bijil naon almaniyu cai mani wa huwa jeung ari bari ari eta si jalma naimun eta anu keur sare mumakkinun anu netepkeun maq'adahu kana tempat diukna jalma minal ardi tina taneuh tempat diukna wa kadza jeung nya kitu deui idza nazala di mana-mana bijil itu mani binadrin kalawan ningali awewe au pikrin atawa kalawan naon teh mikir-mikir lisit jati golamatihi karena banget resepna eta jalma wa minha jeung tina itu suarin idza aulaja eta wa minha jeung tina suarun idza aulaja di mana-mana ngasupan jalma fi duburi bahimatin dina duburna satu hayawan au duburi zakarin atawa duburna lalaki sejen afa muga ngahampurana ka urang sadayana saha Allah Gusti Allah taala min zalika tina itu aulaja jeung lainna wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga. Qala parantos ngadawu musannif wa imrarul yadaini jeung ngaliwatkeun kana leungeun alal jasadi kana jasad wal muwalatu jeung tuluy-tuluy migawena wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun anu ti heula alal yusra mandeurikeun anu mandeurikeun anu kenca. Min sunanil gusli eta tetep tina pirang-pirang pasunatan adus dalikal jasadu ari itu jasad liyasula supaya hasil naon inqaul basyarati ngabersihan kana kulit wa balus syu'ri jeung maseuhan pirang-pirang rambut wa ta'ahadu jeung ngajaga jalma mawadi'al initopi mawadi'al initofi kana tempat lupat lepitna wal iltiwai jeung luncak legok lugak legok lain luncak lugak legok wal iltiwai jeung lugak legok kal udunaini seperti dua cepilna jalma anu adus wa guduhnal batni jeung nilap-nilapna dina beuteung wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu mazkur anu dicaritakeun tadi qabla ipadotil mai eta dina memeh mahekeunana cai ala rosihi kana sirahna jalma wa innama yaf'alu jeung pastina migawe jalma dzalika kana itu nu ditutur liyakuna supaya bukti jalma abangada eta leuwih jauh anil isrofi tina leleuwihun fil mai dina make cai wa aqroba jeung leuwih deukeut ila sikoti kana kumandel biusulil mai kana napina cai kana badan wa min sunanil gusli jeung eta tetep tina pirang-pirang pasunatan adus al muwalatu ari tuluy-tuluy wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun kana anggota katuhu alal yusra mandeurikeun nu kenca ngopi heula. Alhamdulillah. Li'annahu lantaran saestuna goslu ibadatun eta ibadah. Yustahabu maka disunatkeun naon dalika itu takdim fi hadina ibadah kama bil wudu'i seperti yen dina wudu wa min sunanil gusli jeung eta tetep tina sawarena pirang-pirang pasunatan adus istishabun niyati ari mayangkeun kana niat ila akhiril gusli nepi ka akhirna adus wal budaatu jeung sunah ngawitan bi'adha'il wudu'i kana pirang-pirang anggota wudu summa birasi
tuluy kana sirah summa bisikkihi tuluy kana naon teh gigirna al aimani anu belah katuhu summal aisari tuluy kana gigir anu belah kenca. Wa yakunu jeung bukti naon goslu jami'il badani ngubahna kana sakabeh badanna anu adus salasan kalawan 3 kali kal wudu'i seperti cara wudu. Fa inikda salama kalamun adus jalma pinahrin dina wahangan wa nawihi jeung sabangsaning itu nahrin ingosama maka neulem eta si jalma salasan kalawan 3 kali. Oh berarti lamun adus dina wahangan mah berarti tinggal teleum-teleumkeun hungkul 3 kali neuleumkeun. Wa yudliku jeung ngosok-ngosok ngagosok-gosok jalma pikul 5 rotin dina saban-saban balikan. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon alla yan kusok yen ulah kurang naon maul gusli cai keur adusna ansoin tina sakulak. Wal wudu'i jeung cai keur wudu an muddin tina samud. Wal muddu jeung ari samud ritlun eta sakati wasulsun jeung sapertilu bil Bagdadi kalawan kati Bagdad. Hadza alal mazhabi ari ieu mud alal mazhabi eta netepan mazhab. Wakila sareng dicaritakeun naon ritlani 2 kati. Wasau jeung ari sakulak arba'atu amdadin eta 4 pirang-pirang mud. Wa yustahabu jeung disunatkeun alla yagtasila yen ulah adus eta si jalma fil ma'i dina cai ar-raqidi anu cicing. Wa ayyakula jeung yen nyarita sunat maca itu si jalma ba'dal pirogi dina sabada bersihna. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu nikadkeun kaula alla kana saestuna kalakuan ilaha eta tae di pangeran angin illallahi angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah la syarika henteu aya anu nyarupa henteu aya anu ngarejengan ka Allah taala lahu ka Allah taala. Wa asyhadu jeung nekadkeun kaula anna Muhammadan saestuna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta abdi Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Par'un yahrumu ala syahsi pamong kagok salid di par'un ari teh hiji cabang yahrumu haram hukumna ala syahsi ka jalma anu lain ka jalma anu ala syahsi ka jalma naon aya tasila yen adus eta jalma bihadratin nasi kalawan hareupeun jalma-jalma maksyufal aurati bari dibukakeun auratna. Wa yu'azzaru jeung ditakzir eta si jalma ala zalika kana itu maksyuf takziron kalawan takzirna yaliku anu layak itu ta'rif bihalihi kana tingkahna jalma. Wa yahrumu jeung haram alal hadirina ka jalma anu hadir kabeh naon iqrarahu ngantepna jalma ala zalika kana maksyufa aurat. Wa yajibu jeung wajib alaihim ka hadirun naon al inkaru inkarna alaihi ka eta syahos. Wa in sakatu jeung lamun cicing eta jalma anu hadirun asimu maka dosa itu hadirun. Wa uzziru jeung ditakzir itu hadirun. Wa yajuju jeung meunang naon zalika itu maksyuf fil khalwati di kamar. Wasatru jeung ari nutupan abdulu eta leuwih utama li annallaha karana saestuna Allah subhanahu wa ta'ala ahaqqu eta leuwih hak ayyustahya kana yen dipika isin minhu itu Allah. Wala yajibu jeung teu wajib
naon ghuslu dakhilil aini ngumbah jerona panon. Wala yustahabu jeung disunatkeun ghuslu jeung teu disunatkeun ghuslu kamala yustahabu saperti yen teu disunatkeun naon tajdidul ghusli nganyar-nganyar adus ala rojihi netepan kaul anu rojih bihilapi tajdidil wudu'i kalawan perbedaan tina nganyar-nganyarkeun kana wudu. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Parun ari eta hiji cabang lau ahdasa lamun hadas eta jalma fi asna'i guslihi dina tengah-tengah adusna jalma jaza maka meunang naon ayatimma yen nyampurnakeun jalma guslahu kana adusna jalma. Wala yamna'u jeung teu nyegah naon al hadasu hadas sihatahu kana sahna itu guslu. Lakin la yusolli tatapina ulah salat jalma hatta yatawaddoa sehingga wudu jalma. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala faslun wal agsalul masnunatu. Alhamdulillah. Cekap we sakitu atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.